Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang kali sadaya, dinten ieu hidup baris diajar ngeunaan alam, bumi, cai, angin, jeung panon poe. Alam jeung eusina mangrupa anugerah Pangeran pikeun umat manusa. Anugerah nu moal kaukur pangajina. Alam nyadiakeun rupaning bubutuh pikeun kahirupan manusa. Lingkungan alam nyaeta lingkungan sabudeureun urang nu eusina aya rupa-rupa makhluk, misalna manusa, sasatoan, tutuwuhan, jeung barang-barang liana nu aya di alam raya. Lingkungan alam pohara pentingna pikeun kahirupan urang. Lingkungan alam anu hade sarta anu kapiara bakal mere rupa-rupa kauntungan. Lamun hawa bersih, tangtu ngeunah diseuseupna. Poe kitu deui upama cai anu bersih bakal loba mangpaatna. Lain bae pikeun manusa, tapi oge pikeun tutuwuhan jeung sasatoan nu hirup dina cai. Lingkungan alam nu teu dijaga tangtu bakal mawa mamala pikeun kahirupan manusa. Bisa nimbulkeun rupa-rupa kasakit nu ngabahayakeun pikeun kasehatan jalma, tutuwuhan, jeung sasatoan nu aya. Salian ti eta oge, lingkungan bisa jadi rusak. Loba babagian alam nu teu bisa dimangpaatkeun deui, balukarna jadi ngadatangkeun mamala saperti caah, taneuh longsor, leuweung kahuruan, jeung sajabana. Nah, ieu contoh-contoh kajadian upama urang teu bisa ngajaga lingkungan alam. Kukituna kacida pentingna ngajaga lingkungan alam sangkan henteu rusak. Loba carana mah. Di antarana nyaeta miceun runtah tong sagawaya, ngagunakeun cai saperluna wae, ngagunakeun pakakas anu ramah lingkungan, make sapeda atawa leumpang lamun jarak nu kudu disarang teu pati jauh, piara tatangkalan supaya hawa jadi seger tur bersih, jeung ulah ngaguna sikat tutuwuhan jeung sasatoan. Mung sakitu nu tiasa kapihatur, mudah-mudahan urang sadaya tiasa ngajaga lingkungan alam sangkan ngadatangkeun kahadean pikeun kahirupan urang sadaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.